Aing boga anak buah tuh geus kolot. Aing geus kolot hayang boga jurus. Aing latihan hese. Latihan tah. Kuda-kuda tuh. Oh, iya hayang barisan aya waya kieu. Arek kumaha tuh? Naon? Kenaon waleng wong sorang. Ya kan? Lain kurang di Bandungan teh ditu kana walok sorangan. Lain. Ari aya boga pangabisa. Sing waras atuh baju pake pangsi nu alus ya mata ti kebon kakara. Nah, ini tuh kawas buka ilmu deh. Hah? Kawas jawara gitu. Kapan hayang bisa sagala rupa ge ya ulah disebut si karsum. Buktikeun heula buka ataeun mah. Ya. Bener cum gas. Aing sok nyawanan ka aing. Bener euy. Urang hayang bisa atuh. Hayang bisa. Ieu jurus heula sok kuda-kuda hula. Ai silat mah kuda-kuda nu kudu kuat. Oh peragi nyugu. Lain kuda-kuda paragi nyugu kuda-kuda. Oh kuda-kuda. Sok coba. Belah itu lah. Tah. Heeh sing kuat. Contoh sing kuat. Tahan napas 2 tahun. Tahan napas 2 tahun. Tah, ilikan. Lain kitu tukang silat mah. Kumaha tuh? Coba belah ditu kudu katuhu sugan. Sok sing tarik. Tahan napas 2 tahun bae. Modal. Lain kitu contoh ya. Contoh. Ngamuridkeun ka didinya contoh sok. Tajong ti ditu. Enek. Untuk sok badi jeung kebuk. Sok enek. Sila kojengkang. Eta kuda-kuda nu waras. Aduh bener cum euy. Seg sakali deui ti belah dinya sok. Ajaran. Sia mah tuh kakolotan kieu hayang boga jurus. Boga jurus naon ya? Aing boga Tangkis. Sok Tangkis. Lah, Topan ngeplok. sok. Tah. Kuduanana atuh. Bisa aya bedog kana hulu teh katahan. Itu beunang. Heeh, tah kitu. Tah. Tah. Ini anggar beunang cum euy. Lain gitu. Ini anggar beunang. Nah atuh heuh. Nu kitu. Nah, Jangannya euy. atuh bangga ai silat teh aya jurus Cimande. Mane? Lamun ceuk maneh? Cinaon? Urang mah cimuntur. Heeh. Aya naon deui silat teh? Silat tutung. Lain silat tutung. Nana tuh Lamun sararea mah silaturah. silaturahmi. Gitu. Nah, semuanya geus mah lamun arek diajar silat ka urang. Baju dipangsi nu alus. Ulah di topik itu da lain rek ka sawah. Setelah hidup. Atuh heueuh. Urang galuh atuh kudu teuneng jeung ludeng. Atuh Heeh gitu. Nah, siap. Yuk siap.